Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus siyami. Ari ieu bab eta dek mertelakeun tentang adab-adaban puasa. Fi bayani adabis siyam. Layan bagi antak tasiro ala saumi syahri ramadhana. Layan bagin teu pantes atawa tes orakna ora opo antak tasiro yen ngalalaorakeun anjeun ala saumi syahri ramadhana kana puasa bulan Ramadan. Il pail jarmajul patatruka maka ninggalkeun anjeun at-tijarata kana dagang bin nawafili kalawan pirang-pirang pasunahan. Wa kasba jadi maf'ul diatapkeun kana wa kasbad darajati jeung kana ngasab. Diatapkeun ka mana deh? Oh, kana tijarota. Wa kasbad darajati jeung kana ngasab pirang-pirang darajat. Al-aliyati jadi sifat lafaz darajati jadi darajatil aliyah pirang-pirang darajat anu luhur. Fil paradisi dina pirang-pirang surga firdaus. Layan bagi antak tatasiro ala saumi ramadhana jadi teu pantes yen ngalalawarakeun kana puasa bulan Ramadan. Komodi ya, patatruka tijarota sarojeng ninggalkeun anjeun kana dagangan bin nawafili kalan pirang-pirang pasunatan. Wa kasbad darajati jeung kana ngasab pirang-pirang darajat anu luhur fil paradisi dina pirang-pirang surga firdaus. Dina pada kacida mulyana jeung kacida pisan agungnanya bulan Ramadan. Patatahassara maka jadi sababna langsa. Patatahassara maka jadi sababna langsa anjeun idza nadarta di mana-mana ningali anjeun ila manazili shaimina. Kopian nunutang ya. Kopian lah, aduh. Kopian kopludan. Memang kopludan lah. Ila manazili shaimina kana pirang-pirang martabat jalma-jalma anu puasa kabeh. Lamun cek budak santai mah idza darfun lima yastaqbilu minaz zamanil madi wa fi dulisatihi wa mansubun fi jawdil alaihi maqdar. Jadi di dieu ida di dieunya bimana pasti ini satyanya
tah di mana lamun ente ningali ka jalma-jalma anu martabatna keur parowasa teh eta kumaha kama tanduru ilal kawakibi. Jadi bahasa ida jeung in benten. Namun ida mah jadi bimana di mana-mana, di mana pasti di mana-mana ningali anjeun ya, kana jalma darajatna puasa teh lir ibarat ningalina anjeun ilal kawakibid durriyati, seperti ningalina anjeun kana pirang-pirang bentang ad-durriyati anu nyaangan halna wahum fi a'la illiyina, halna ari jalma-jalma anu parwasa soimun soimin fi a'la illiyina eta aya dina pangluhur-luhurna surga. Surga iliyin, jadi surga iliyin teh pangluhur-luhurna surga. Amun orang ketika keur ningali jalma anu berpuasa teh talibat ningali bintang di bintang anu nyaangan. Kawakibid durriyah wahum fi a'la illiyin. Nah ari eta aya jalma anu saim teh a'la illiyin dina anu pangluhur-luhurna surga illiyin. Wal anamu jeung ari pirang-pirang poe al fadilatu anu unggul alati sahidat anu nyaksian opo al akhbaru pirang-pirang hadis bisyarafiha kana kamulyaanana ya pirang-pirang poe wa fadliha jeung kautamaanana pirang-pirang poe wa bijazalati sawabi jeung kana gede ganjaranana pahalana pembalasan jazalati sawab pembalasan atanapi gede-gedena pahala pisiamiha dina puasna dina muasaanana ieu pirang-pirang poe yaumu arafata hiji nyeta poe arafah li ghairil haji kasalian anu munggah haji. Jadi aya poe-poe padilah anu geus dicarioskeun ku pirang-pirang hadis ya. Dina kamulyaanana jeung kaunggulanana kautamaanana puasa dina poe anu geus ditangtukeun kaunggulanana. Anu kahiji nyaeta puasa Arafah pikeun jalma anu henteu hajian kedeung di betinya halus nama waktu batu ke di Arafah ya da urang mah can boga bekal hajina ge karek kana kopeahna heuh kopeahna mah haji gitu encan jadi haji kieu aduh melahnya tapi sunah ya tanya kopeah haji ge sok sanajan haji komari haji meureunna nya ulah haji wae kopeah sunah bisyarafiha wa fadiha wa bijazalati sawabi bisamiha bisiamiha nyata anu geus
non dina poe padilah anu dipake puasa teh dina pirang-pirang hadis ahbar, dina pirang-pirang hadis Nabi sallallahu dina mulyana eta poe lamun dipake puasa jeung kautamanana luar biasa nyaeta puasa Arafah, yaumu Arafah li ghairil haji ya. Mudah-mudahan orang bisa puasa, bisa hebat berarti. Nu kaduana ayyamul fadilah teh anu dipake puasa nyata wa yaumu asyura. Poean asyura. Asyura teh nyata ping 10. Ping 10 bulan Muharram. Asyura. Eta ayyamul fadilah ini nya. Sae nya. Poe anu sae kautamaanana dianggep puasa, kaunggulanana sareng kamuliaanana jeung zazalatis sawab, gede-gedena pahala isyamiha dina muasanana eta poe. Nyata nu kadua teh naon? Yaumu Asyura. Disalin di bulan Ramadan nya. Nu kaduana teh Yaumu Asyura nyata puasa Asyura tanggal 10 bulan naon? Bulan Muharram. Lamun urang bisa dina puasa dina eta yaumul faidah alias yaumul Asyura hebat banget. Lamun bisanya tergantung orang posisi jeung kondisina nya. Lamun niatna urang rek ngagungkeun kana eta, lamun urang rek dianggep puasa ya meunang urang jazalati sawab. Wal asyru jeung anu katiluna ayyamul fadilate alati syahidatil ahbar bisyarafi wa fadiyah jalati sawab bisyamiha nyata asyrul awal min Dzulhijjah sapertelu anu ti heula anu dipayun min Dzulhijjati dina bulan haji. Seperpuluh teh heula anu awal min Dzulhijjati ya nyata sasih Dzulhijjah teh muncul basa urang mah bulan rayagung Jawa Talar yaum Arafah li ghairil juga doan yaum Asyura nu katilu asyrul awal min Dzulhijjah no wal asyrul awal minal Muharram jeung seper nu kaopatna seperpuluh anu ti heula minal Muharrami dina bulan Muharram. Dua, tilu, opatnya. Wa Rajab jeung bulan Rajab. Eta termasuk ayyamul fadilahnya. Puasa dina sasih Rajab. Kunaon dari mana? Nanti atuh. Wa Sya'bana jeung bulan Ruwah bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban halus tanya ayyamul fadilah kana. Ketika di mau dipake puasa yaum Asyura bulan Rajab sasi Sya'ban wa saumul asyhuril hurumi jeung ari muasaan pirang-pirang bulan anu diharamkeun peperangan saumul asyhuril hurum
muasaan pirang-pirang bulan anu diharamkeun peperangan minal fadhaili eta pirang-pirang kautamaan. Wahia Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab wahidun. Mana somul asril hurum teh minal fadail wahia Dzulqa'dah nyata diharam ari bulan anu diharamkeun teh eta nyata Dzulqa'dah bulan hapit haram peperangan. Wa Dzulhijjati jeung bulan haji wal muharrami jeung bulan muharram wa rajaba jeung bulan rajab wahidun ari anu hiji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Fardun wa salasatun saradun wa hadhihi pisanah. Fardun nyaeta wahidun ari anu hiji di fardun nyaeta mencil wa salasatun jeung ari anu tilu eta sardun ngaruntuy. Ngaruntuy nu tilu mah Hapit, Rayagung, Muharram. Tanya ngaruntuy kan? Hapit, Rayagung, Muharram eta somul asril hurum minal fadail. Jadi muasaan pirang-pirang bulan nu diharamkeun papaseaan atau peperangan ya. Gitu jadi ulah perang dina 4 bulan eta mah. Ya. Alusna dipake puasa gitu. Salah satun saradun tanu hiji mah nyaeta bulan Rajab mencilnya. Muharram Safar. Bener. Muharram Safar. Apa itu? Muharram Safar. Apa itu? Muharram Safar Mulud Sirim Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Sa'ban, Ramadan, Syawal, kara Dzulqa'dah. Tanu nu tilu mah ngaruntuynya Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab mah mencil. Rajab mah Jumadil nih, Jumadil awal, Jumadil akhir kara Rajab. Kaselang gitunya, kaselang ku Muharram. Di Muharram kan jauh. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, kaselang mencil eta mah. Tapi nu tilu mah ngaruntutnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Hapit, Rayagung, Muharram. Paling eta disebutna saumul ashhuril hurum minal fadail. Wa hadihi jeung ari ieu anu tos dicaritakeun pisanati eta dina sataun. Nah, dina sataun eta teh anu disebut ayyamul fadilah teh. Anu geus nyaksian tawa pirang-pirang hadis kalawan kamuliaanana ujung kautamaanana ujung non gedena pahala nya bisyamiha dina muasaana. Wa amma jeung anapon pisyari dina sabulan pa awalu syahri maka eta dina awal bulan. Lamun dina bulan mah dina awal bulanna ping hiji sunah puasa.
tanggal hiji teh puasa kieu teh ning sare wae. Wa ausatu jeung anu kaduana dina tengah bulan Ramadan. Nah dina tengah bulan Ramadan nya sarua berarti kaping 15-an nya. Wa akhiruhu jeung dina akhir bulan. Dina akhir bulan sama kaping 2 7 8 28 awalul syahri ausatahu akhiruhu. Eta lamun dina perbulana masih kasebutkeun ayamul fadilah din ayam jatuh. Wal ayamul bidu jeung dina pirang-pirang poe anu caang lain poena poe anu caang teh naon wahia asalisu asara poe anu caang disebut ayamul bid teh nyata asalisu asara tanggal 13 tanggal 13 warobi wasaro jeung tanggal 14 13 14 wal khamisa saro jeung tanggal 15. 13, 14, 15 taeta dina perbulana. Wa amma fil asbu'i jeung anapun dina jero saminggu asbu'i teh ya mau padilah ini bisaumil isnaini eta ku puasa poe Senin wal khamisi jeung kana poe Kamis wal jumati jeung poe Jumat. Eta lamun dina permingguna Senin Kamis Jumat. Namun geus dawang Senin Kamis mantep tanya luar biasa. Geus terlatih. Watu kafaru jeung dikiparatan naon zunubu syahri pirang-pirang dosa sabulanan zunubu syahri bil yaumil awal ku poe anu awal minasyahri tina sabulan. Jadi kakiparatan tah dosa-dosa anu sabulanan teh nya kunaon ku puasa nu mimiti tadi teh tanggal hiji nya minasyahri wal yaumil ausat jeung ku poean anu pertengahan kagosok wal yaumil akhiri jeung ku poe anu akhir. Itu tah lamun rajin mah nya. Jadi tina perbulan aya nya berarti meureun mun tina perbulan hiji 15 terus terakhir 27 28 ya atau 28 nya lamun dina permingguna dina poe perminggunanya saperminggu nyata saumul Isnin Khamis Jumat bisa mah nya eta teh tukaparu zunubi syahri nyiparatan dosa-dosa sabulan. Aduh nya udah mah tadi gosok-gosoknya can non ngaran teh can timu mudah-mudahan mah bisa engke mah nya menuju tua kuat sugan arep teh menuju tua teh ngadon mingkin hoream kana puasa. Puasa teh
Kudu nama mungkin kalau teh mungkin kuat puasa teh geus terlatih. Wal ayamil bidi jeung ku pirang-pirang poe caang kakiparatannya watu kaparu jeung dikiparatan opo zunubu sanati pirang-pirang dosa sataunan kunaon kiparat iparatana nabi siami hadil ayami kalawan puasa ye pirang-pirang poe wal asyuri jeung pirang-pirang bulan al mazkurati anu tos diceritakeun. Jadi per bulana aya urang teh masukan per bulanana kana ngiparatan dosa sabulan jeung naon ngaran teh yaumul asbuna nya ngiparatan dina naon ngaran teh puasa nu ngiparatan dosa per minggu Isnin, Khamis jeung poe Jumaah. Eta teh mantak ngiparatan sakabeh dosa anu satauneun bisyami hadil ayami wal asyril madkurah wala tadunu jeung ulah boga sangka ida sumta ketika di mana puasa anjeun anna sauma wa tarku ta'ami wasyurabi wal wiqi pakot. Ieu mah geus menuju puasana kana batinnya dampakna. Jadi hikmahna ieu menuju rahasianya, rahasia puasa. Jadi ulah nyangka atau boga rasa, boga sangka, boga dugaan di mana lamun puasa maneh cek Imam Ghazali ana sauma wa tarku ta'am bahwa kana sanyana puasa teh eta tarku ta'am ninggalkeun barang dahar wasyurabi jeung nginum wal wiqi jeung jima ngelekek naon yang ngelekek 17 tahun ke atas ngelekek dan jadi lain puasa teh ninggalkeun dahar hungkul jeung nginum jeung jima nya pakon kola takod nage asup kana fi'il madi qad ditahqiq batinya sub kana fi'il madi qad ditahqiq di mana nyata parantos nyarios parantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atsu bal tamamu shaumi bikafil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala cek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hamin shaimin mang pirang-pirang jalma anu parwasa laisa lahu min syami. Jadi ya nunggus istiqomahnya, nunggus istiqomah ngelaksanakan puasa pasti bakal karasain hikmah na puasa tikos kumaha. Jadi lain mung sakadar ninggalkeun dahar tawa nginum hanya orang-orang tertentulah nya anu geus dawal, anu geus karasa nikmat puasa nu bakal ngarasakeun hadis ieu nya. Jadi sabariji jalma nu puasa laisa lahu min syami tapi tidak merasakan atau teu aya pikeun lahu jalma nu puasa min syami tina puasana eta jalma ilal jumu terkecuali lapar wal atsu jeung dahga nya nu puasana kaos urang gitunya. Jadi urang kan can bisa ngarasakeun nikmatna puasa jeung can kabuka hikmah anu aya dina urang ngalaksanakeun puasa. Sabab lamun geus dibuka hikmahna Allah sabab marentahkeun puasa teh aya naon bakal kanyahoan. Lain hikmah nu gedena ninggalkeun dahareun jeung minum jeung jima wungkul tapi aya hiji perkara nya dina eta puasa
Ya mentaka cek Kanjeng Nabi kalobana jalma teh terkecuali ngarasakeun puasa terkecuali lapar unggul jeung dah gak haus. Tah eta teh can dibuka cenanya. Naon sababna? Tadi judulna anna sauma huwa tarku ta'am wa surab wal wiqa faqat. Jadi hikmah nu sabenerna lain kadinya. Tapi ninggalkeunana eta jeung ninggalkeunana eta ta'am surab jeung wiqa teh aya titik tertentu atau nuktah tertentu anu dek dipasikeun ku Gusti Allah ka hiji hamba anu istiqomah teh tadi geus bisa ngarasakeun nikmatna puasa. Bal tamamu saumi bi kafil jawarihi kulliha amma yakrahullahu taala. Balik tah ari kasampurnaanana kasampurnaanana puasa alias saum hikmahna naon bi kafil jawarihi eta kalawan nyegah anggahota. Pirang-pirang anggahota tegesna sakabeh anggahota nya anu aya dina awak urang dimimiti panon nya uga meureun panon keuli aya keulinya ade leungit cabak eta terus sampean patuangan termasuk zakarnya jenis kelamin urang cangkem urang sadayana itu kan disebutna jawari ya. Tak kasampurna teh ku bisa naon nyegah bisa nahan ya anggahota urang sakabehna amma yakrahullahu taala tina perkara anu mikangewa hu kana eta perkara teh sapa Allahu taala Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah eta geus bisa geus dibukakeun buat ku Gusti Allah nya lamun geus urang bisa kafil jawari kasampurnaanana puasa teh lain mung saukunon tadi teh ilal juwal atsu balik tah urang bisa nahan tina perkara bisa ngajaga tina perkara anu mantak pingewakeun Allah ku pagawean urang. Gitu eta hikmahna tina puasa nu geus dirasakeun ku ahli puasa ceuk Imam Ghazali nya. Jadi mung lain mung sakadar tina tarkut ta'am wa surbi wal wiqa. Tapi hikmahna lamun geus bisa ngarasakeun nikmatna puasa nyata eta nya bakal hampang tina perkara anu mantak pingewaeun Allah pada melalui bal yang bagi balik tamisti apa antah pada ngaraksa anjeun al aina kana soca soca dua soca urang ngahan anin nadri tina ningali ilal makarihi anu dipikangewa naon wae perkara anu pikangewa Gusti Allah dijaga urang teh nya lain jelalatan. Nah gitu tah lamun jelalatan keneh berarti urang can bisa puasa can bisa manggih puasa anu kadua. Jadi hikmahna puasa ninggalkeun dahar jeung minum teh can kabuka sabab urang kan sok jelalat. Kan kabuka berarti tah lamun geus kabuka mah ku Gusti Allah hikmahna puasa bakal ngarasasieun sabab panon ieu panonnya didamel ku Gusti Allah nya urang bisa ningali ditingalikeun ku Gusti Allah perkara anu ditingali nya hal-hal ujung ngabangtu naon nya anu mantak ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah ku ayeuna panon ningali naon nya ningali Ka'bah syiar Islam nya sarana-sarana ibadah eta mah jadi ibadah nya mantak ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Bahkan ningali Ka'bah makanya ningali Ka'bah nya eta mantak non tuqaribu ilallah
terus tema ningali kitab Al-Quran tingali we ukur ya. Itu jadi pahala ngabantu ngadeketkeun diri kana hate urang ka Gusti Allah. Antempolan akannya dititah ningalikeun mah ningali hungkul kieu kana Al-Qur'an. Aksara jeung hurufna ditingali kurang teh da maca teu bisa kitu nya. Maca teh teu bisa sabaringung wae panca teh sieun salah pan kitu nya. Tingali we hungkul. Aya nu geus bisa horeha macana tingali we hungkul. Eta mah ditingali hungkul, tingali doang eta mantak ngadeukeutkeun nya hate ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nya teu beda jauh nya jeung HP nya ayana TV, ayana HP kan kudu ditingali. Ya, kudu ditingalina HP atau TV atau perkara sejen nya eta kari pertimbangan bisa teu ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah nya. Lamun henteu nya berarti henteu. Lamun bisa ngadeukeutkeun diri berarti halus. Gitu. Anta fadal aina anin nadri ilal makarihi kana perkara anu dipikang ngewa. Ningali beungeut orang tua urang, ningali dulur-dulur urang, ningali nya sahabat-sahabat urang, ningali kana perkara anu mantak diri teh deukeut ka Gusti Allah. Talus eta diraksa. Kana perkara anu dipikang ngewa ku Gusti Allah peudemkeun urang teh nya. Tah eta berarti geus bisa nya, geus bisa puasa. Anu geus bisa dibere kabuka ku Gusti Allah nya kana hasil puasana tapak puasa. Walisani jeung lisan aninutki tina ngucapkeun. Tina ngucapkeun. Nah ucap-ucapan nya diraksanya lisan urang teh sabab lisan urang mantak diayakeun dumeh ku Gusti Allah nya jeung supaya nulungan urang kana perkara mantak ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah nya dalam muntaya lisan mawakil hate nek kumaha batur ngartieunana kitu nya tariana ayana lisan mah kanya hayang naon nya ngomong nya kahayang urang teh diwakilan ku lisan urang nya bisa nulungan mantak di sana dipake mantak ngadeukeutkeun dikir ka Gusti Allah pake maca Quran ya pake kana cariosan anu mantak ngageunahkeun tah eta tah pado teh ya kadang-kadang kan lisan oge leuwih tajam setajam silet nya jeung leuwih ganas tibatan pedang lisan bimalayunika kana perkara anu henteu nulungan ieu perkara ka anjeun mantak nulungan ka urang. Tah kudu bisa urang ngaraksana tina lisan wal udunu jeung kana cepil anil istimai tina ngadangukeun ilama haramahullahu taala nya urang dipasihan cepil ku Gusti Allah dangukeun kana perkara-perkara nu mantak dipikaresep ku Gusti Allah nya ngadangukeun nasihat-nasihat Al-Qur'an anu melalui para ulama nya resep tah eta geus bagus berarti nya hikmah puasa teh lamun urang resep ngadenge sebuah nasihat anu petikan nasihat eta teh tina Quran tina hadis melalui anu dibacakeun ku ulama-ulama lamun teu ngaji teh minta temanya asa ngarasa genah we hate teh teh geus alus bati ceuli urang bersih bati ceuli urang dalam mencan bersih mah eta hoream kana ngadengikeun kana perkara anu mantak ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah hayangna teh nya kana perkara anu mantak dipikang ngewa ku Gusti Allah ila maharamallahu taala teh
Madakan mimitina mah gitunya ngadengkeun pengajian besok nunutan teh sebenarnya mah terproses pembersihan kuat proses pembersihan namun geus geunah mah nya geus geunaheun geus bersih cilina nya tina perkara dosa nya akan teu karasa nya nu ngaranna ceuli atuh nya sok kadenge wae naon perkara teh tapi dengekeun kana perkara anu mantak da sok teh dipake ngadengikeun Al-Qur'an pangekeun ngadengikeun hadis mah sok rada lumayan nya nunutanna berarti kanyahoan berarti kadeteksi ku urang nya lobana kotorna ceuli urang gitu nya lamun ngadenge perkara anu sae-sae teh nya model tina Al-Qur'an hadis lain ge semangat tapi ngado nunutan sarua gitu. Fainal mustami'a syarikun lil qaili maka sanyanyana jalma anu ngadangukeun eta syarikun anu ngarejengan lil qaili ka jalma anu ngomongna wa huwa ahadul muktabina wa kadzalika wa huwa jeung ari anu ngadangukeun ahadul muktabina salah sahiji anu ngupat kabeh wa kadzalika jeung nya kitu deui takupu kudu nyegah anjeun ngajaga kudu dicarek ceuli urang jami'al jawarihi kudu nyarek anjeun lain kana ceuli jami'al jawarihi kana sakabeh anggota dalam nunain kurang ku sadinya awak kurang mengendalikan anak urang ya. Jadi carekna tong ku batur tapi ku urang tong ngarep panyarek batur ta eta teh lamun urang geus nepi ka dinya pikiran urang berarti teh hikmahna puasa urang teh geus dibuka ku Allah jami'al jawarihi kama takupul batna seperti nyegah anjeun al batna kana beuteung nya tina perkara anu mantak nya beuteung urang teh anu mantak beuteung urang teh aya perkara anu kadaharan anu haram atau halal jaga nya tak bisa mah bismillah heula Allah mudah-mudahan ieu nu dituang ku abdi teh sing halal gitu eta sebab beuteung mah pannya penyimpanan nya ki ada tip penyimpanan betul nu halal nu haram aya tah bisa mah kurang jaga abab eta teh lamun urang geus bisa ngajaga kadinya tadi mah puasa nu tadi disebut Imam Ghazali teh nya kama takuful batna jadi mafulnya wal farja jeung kana parji nah ulah sunah luar lewar parji teh jual murah jaga urang parji urang teh tak jampean membari ngisang teh kumaha Allahumma hasin parji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaq lain bunga ya lain bunga urang nyimpen parji kana perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah taala bunga mah urang kudu bisa nyimpen parji di nu halal tah kara bunga alhamdulillah nah mah urang boga pamajikan hiji nek dua nek tilu nek opat bunga nya mun bisa ngasupkeun anak anu halal mah gitu tapi lamun diasupkeun anak eta parji kana haram nya urang kudu dumeh sieun jaga wal farja entak kana parji ade ulah sinan luar lewat pas orai parji Allahumma tahhir qalbi doana tah eta kan ngisang teh ya Allah moga Gusti nyucikeun ngabersihkeun hate abdi wa hasin parji hasin ya Allah jagalah
Gusti ngajaga farji kana farji abdi. Gitu fa fil khabari maka eta diterangkeun dina hadis khamsun yapturna as-shaima. Aya hiji hadisnya dina hadis dicarioskeun hadis teh nya tapi dawuh Kangjeng Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khamsun yafturna as-shaima al-kadibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu al-kadibah wan nadru bisyahwah. 5 perkara anu mantak ngabatalkeun kana puasa ganjaranana maksudna ganjarana puasa hari puasana mah teu batal nya ngan pahalana urang teu meunang jadi batal ya, pegat pahalana hancur pahalana pan tadi disebutkeun gedenya puasa entah aya disebut yaumul fadilah teh. Tah ieu mah puasa teh jadi pahalana teh leungit muruluk. Oke. Ngopi ki. Kelas tulis suka tuh. Dari nyekal pulpen. Ulah nganggur ting gitu nganggur mah sok nunutan. Biasana nunutan mah gitu. Geus aneh lah ngaji mah. Geunah mantak lamun hayang geunah sarekeun ngaji gitu tah. Geunah. Al-kadibu naon anu mantak ngaruksak kana ganjaran puasa teh al-kadibu ngabohong. Ngabohong ngawadul. Awang geus kakali we ngawadul. Al terus-terusan teh ngawadul. Penyakit paling berbahaya. Jelema masih kena resep ngawadul. Namanta lamun urang masih kena resep ngawadul berarti can dibuka ku Allah hikmahna puasa. Sabab puasa mah ngalatih supaya urang teh jujur. Jujur da puasa makan. Bahasana ge nya lisaimi farhatan saimun ingda ifdari. Ya wasaimun ingda liqai rabbi. As-saumu li wa ana ajizi bihi. Jikalau kan gitu. Puasa mah jeung kaula. Ya. Jeung Allah, jeung kaula. Nah sok sanajan mun teh mah urang hareupeun batur mah gitunya ngaku puasa padahal mah henteu. Ku Allah mah kanyawan. Bisa ngakukeun urang puasa batur, tapi Allah mah nyawan puasa jeung teu urang. Itu jadi terang mentak as-saumu li. Terus ditegaskeun. As-saumu li puasa mah eta khususnya linjeng sasaha jeung kaula gitu. Ya mentak acidah pisan istimewa teh kitu nya puasa mah ngelatih kejujuran. Al-kadzibu mentak lamun urang masih kena bohong nya resep kana ngabohong nya urang lisan teh. Sabana lain ngabohongan Allah, ngabohongan sorangan we eta mah nya. Tah berarti urang can dibuka ku Allah hikmah tina ladang puasa eta. Itu sabab tina sawean puasa teh nyata ngadidik kajujuran nya. Najan tadi teh nya najan aya batur rek batur da urang mah puasa nya. We kitu nya. Isin ku Gusti Allah nya. Geus eueuh batur teh da puasa gitu. Kajenting sarewe sarekeun padahal mah geus eueuh batur sabab eta tah ngalatih kajujuran keimanan ka Gusti Allah. Nah, jadi emang kudu puasa mah katingali deukeut nanti ka Gusti Allah. Ngan katingali jauhna, komo baham namanya kan bau puasa namanya cek jelema mah. Itu bau. Seret kohor mah, tapi lamun geus mun geus ieu mah kitu nya jeung Gusti Allah mah eta teh cenah seungitna lilibat kayu kasturi jangan jalma nu puasa. Sabab dihijab tak sinamparawu we kitu nya baham nanti ka jelema mah gitu. Sinamparawu Gusti Allah. Da emang kakasih Allah kan puasa mah.
dihijab gitu. Tina sawarena nya al kadibu wal ghibatu jeung kaduana ngufat. Nah eta mantak ngarurungkeun kana puas, non kana pahalana puasa termasuk ghibah. Ghibah teh jadi eueuh batur anu diomongkeun kurang diomongkeun eueuh jelemana laju kurang diomongkeun karena kagorengan ghibah. Ghibah jadi ghibah teh ngomongkeun kana kagorengan batur nya dengan dasar aya mungkin hasad iri dina hatena nya aya ghibah resep we kana ngoreksi batur ghibah termasuk kumaha lamun nek digieun itibar benten deui eta nek digieun itibar mah Gusti Allah ge nyaritakeun Firaun teh non dina surah naon nya inna fir'auna innahu tagha pang goreng-gorengna pang kawarahna salam dunya Fir'aun nyaritakeun ka gorengan Gusti Allah nya ka Fir'aun tapi di dinya mah jeung alap itibar maksudna alap itibar jadi ulah kurang teh ulah seperti kitu. Beda di jeung gibah, ari gibah mah emang aya maksud tertentu mika ngewa pikeun ka jadi ngomongkeun kana kagorenganana. Wa namimatu jeung katiluna ngadu-ngadu asep ngadukeun. Adu nya jelema keur bager-bager nya. Alakur hayo diadukeun. Pas ayam jago wae nya diadukeun. Jadi para saya anu aya teh mantak ngarusak kana pahalana puasa, rugrug puasa jeuh we nya. Naon sababna tina sawana puasa, hikmahna puasa nya bakal bisa ngarapetkeun nya rasa kemanusiaan, solidaritas nya. Lamun masih keneh namimah wae berarti can kabuka hasil puasa, can dibere. Kabuka ku Gusti Allah. Sebab hikmahna jadi solidnya. Hikmah puasa teh aya timbul non sosial dina hate teh apa pada urang. Sabab non tina hikmahna puasa urang bisa ngarasakeun perih nya. Oh, jadi berkembang pikiran urang teh. Teu birek meureun batur ge nu kalaparan teu boga sangu, teu dahar teh kos kieu rasana. Entak mah aya namimah jadi timbul solid wal yaminu jeung kaopatna sumpah al kadibatu anu bohong sumpah anu bohong ini sumpah anu bohong sumpah demi Allah nage kan nya eta sumpah anu palsu bakat ku hayang kapercaya ku batur nya jadi ngadatangkeun sumpah eta termasuk salah sahijina mantak ngarugrukeun kana puasa sabab hikmahna puasa mah nya nimbulkeun kapercayaan nya jadi teu kudu susumpah jelema geus percaya nimbulkeun kapercayaan puasa wa nadru bisyahwah jeung bisyahwati nya jadi majrur wan nadru jeung kalimana ningali bisyahwati kalawan syahwat ningali perkara nu mantak ngahudangkeun kana syahwat eta ge termasuk yang ngarugrugkeun kana puasa urang alin kana puasa urang nya kana pahalana puasa ana sari puasana mah sah-sah bae gitu. Dan padah tadi teh balik di kana judul hadisna tadi ilal ju'i wal atosi nya dua ti meunang lapar hungkul jeung haus dahga tapi teu meunang hikmah sabab hikmahna puasa teh eta ngaleungitkeun syahwat duniawi nimbulkeun atawa menghidupkan nalahirkeun syahwah ukhrawi nya ukhrawi nya wayana puasa jadi orang teh jadi mungkin deket ke Gusti Allah ingat baik ya
karena alam-alam anu bakal datang nasib urang mahanya jadi leungit syahwatna jadi karena syahwat urawi nimbulkeunana puasa nya beda we lah nya lamun urang keur puasa jadi emang pikiran teh positif jadi non mereka islamik lah nya jadi islamik pikiran orang jadi anu bernada-nada islamik nah ingat nantinya kebaikan hayang mereka batur sedekah berbagi jeung sabaraha tah eta kan syahwat ukhrawi gitu syahwat ukhrawi mentak ngarugrugkeun nya jadi mana lamun syahwatnya syahwat ningali awewe beuy nyai beuy naon ngeun syahwat sabab deuketna jeung awewe mentak ieu kan nya bibal teh pokok kana sagalana cek dina kitab naon teh dina kitab budaya kan gitunya di mana lamun ngaceng nya keras nya jadi leungit tah sapertuna leungit we tahap pohok sagalana gitu mendak ku syahwat puasa mah puasa mah sah nimbulkeun kana syahwat ukhrawi dalam berarti beraneka ragam kebaikan teh bakal muncul nya ngamalkeun kahadean asa yang tahajud asa yang gitu nya sosialna alus jadi dumeh ka batur teh bager teh hasil puasa moal sugana puasa adat-adatan gitu puasa adat-adatan moal sudah itu teh nya teh can kabuka Gusti Allah can dibukakeun di nafsuna teu kakontrol sabab hikmahna puasa mah jeung ngontrol emosi teh wa qala sallallahu alaihi wasallam innama saumu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfasu wala yafsuku wala yajhalu ya wa qala parantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innama saumu pastina ari puasa eta junnatun pangraksa naon pangraksa junnatun teh pangraksa tina maksiat jadi junahnya puasa teh jadi pangraksa benteng anu paling hebat tina urang ngalaksanakeun maksiat sok puasa mah katingalina puasa mah kan gitu hayangna teh sok sanajan hoream hatena teh kana mawa maca Al-Qur'an nya ngadeukeutkeun jadi rada dijaga itu hate teh sabab aya benteng urang keur puasa jadi ku benteng eta pikiran jadi positif aya nanti maca Quran tasbih gitunya salat sunahnya dina pikiran sok sanajan misalkan teu ngalaksanakeun ngadon ngaboboy gitunya sare kurayang hungkul jadi laksanakan gitu ya kalau can kuat kan kadang kululus teh gitunya tapi pikiran geus positif tadinya dan disebutna junnah jadi junnah gitu mandak min dillil maksiat ila izzi taat pang mulya-mulyana jalma teh nyata indit tina jurang kahinaan maksiat nyata kana jurang to'an milampah kana taat ka Allah eta hikmahna puasa jadi aya junnah fa idza kana ahadukum shaiman maka di mana-mana kayan sapa ahadukum salah sajina maraneh kabeh eta shaiman puasa fala yarfasu maka ulah ngomong goreng ieu si jalma wala yafsuku jeung ulah ngomong pasek jadi sing emut gitunya nah, sabab naon oge kudu nya moal langsung dibuka tapi urang kan kudu ngalaksanakeun aturanana geus ngalaksanakeun aturanana mah gitunya tah ulah non ngaran teh ngomong goreng tah oh ieu mah ngomong goreng tah urang teh rada dikurang rada diarahkeun urang sorangan teh oh berpuasa kita ngomong goreng
nya keur puasa urang teh inget Gusti keur puasa ya aturan sorangan diatur ku sorangan gitu. Astagfirullahaladzim keur puasa urang ngomong gitu istighfaran. Wala yapsuku jeung ulah pasek ya si jalma gitu mun teh mah urang sok pasek ya kana perkara nu mantak ngajauhkeun pokoknya ka Gusti Allah. Tah keur puasa mah nya rada di eureunnan gitu. Oh, euy urang keur puasa ya moal teteleponan jeung bebeb. Wala yajalu jeung ulah ngalakonan kabodohan ieu si jalma. Fa ini imruun maka lamun merangan sapa umruun idi jalma qatala tegasna merangan ieu si jalma hu ka ahad ausyatamahu atawa lamun nyegah ya si jalma isyahan fal yakul maka misti nyarita anjeun ya inni shaimun ya dewek keur puasa kitu bae eta teh bahasa kitu teh naon ngaran teh pelindung nya mun teh mah nya aya merangan hiji jalma merangan teh maksudna teh di dieu teh jadi maksa ka urang. Selah yu urang ieu urang modal indah halin nginum ieu mah tibang joget-jogedan tawa kumaha kitu. Oh berpuasa euy. Ucapkan gitu fal yakul inni shaimun ya cek bahasa Arab cek bahasa urang berpuasa euy urang teh euy nya eta teh pelindung nyarios kitu teh. Solusina eta summa jatahid maka kani sungguh-sungguh anjeun angtap turo kana yen buka puasa anjeun ya sungguh-sungguh urang ketika buta ala ta'ami halalin kana kadaharan anu halal ya kana kadaharan anu halal mantap kadoana tadi ya Allah mudah-mudahan dituang ku abdi sing halal ya wala taktasir fatazidu maka ulah ngalobakeun anjeun ya ret teh adan buru-buru buka geus yakin hatenya urang geus yakin bahwa yen ieu teh geus magrib geus surup ya entos urang sunah ngaburu-buru alhamdulillah ngaburu-buru kana bukanya terus urang buka ya Allahumma barik lana fi marjaqni kana we nya terus gitu ya beres makan ya makan naon makan korma atau naon beh gitu nya susu sergot sukannya lain susu cap iya kalau orang maca Allah malaka sumtu wa bika mantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah abdi buka kan gitu nya kurang Allah malaka sumtu abdi puasa keur Gusti ya Allah malaka sumtu ala rizqika aftartu jeung abdi kana wa ala rizqika jeung abdi make rezeki Gusti abdi buka teh ala rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin itu kan nya kana Allah malaka sumtu wa ala rizqika aftartu sakitu ta'amin halan wala taksat wala ta'ami halalin ya kana kadaan wala taktasirun jeung ulah ngalobakeun anjeun ya patazidu maka tambah-tambah anjeun alama kana perkara takulu anu ngadahar anjeun hu kana eta perkara kullalailatin dina tiap-tiap peuting. Pala parko makan aya bedana idas tawa paita upama ngalakonan anjeun mata tadu kana perkara anu ngabiasakeun anjeun antakula kana yen ngadar anjeun dap'ataini kana eta perkara kana kedua kalina pidap'atin dina sakali bidap'atin wahidatin dina sakali balikan
Wa innamal maksudu jeung pastina anu dimaksud bisyami kalawan puasa teh eta kasru syahwatika. Jadi hikmah nu paling gedena dina puasa teh nya ku Allah dibuka kasrun syahwatika, mecahkeun syahwat anjeun. Ya. Syahwat orang teh jadi terkendalikan lain eueuh. Nyamannya eueuh mah beureunna nya, beureun moal anakan deui. Wa tadifu quwatika jeung ditikalkeun nya jeung ditikalkeun kakuatan anjeun ditakwa buat takwa anjeun biha kalawan eta kakuatan ala takwa kana takwa ka Allah. Jadi nambah energi karena takwa ka Allah. Memang benar gitu kan? Geus dirasakeun ku sarega kitu. Nah, jalma nu puasa mah kurah-korehna teh nya najan salembar atau bari horea maca ge kana Al-Qur'an. Duh, horea maca Qur'an sarewe tungtuna. Paling henteu aya nyaba kana Al-Qur'an lah nya. Tekan kakuatan. Sesarina mah teu puasa henteu nyaba Qur'an. Nek maksud tadi namanya urang teh maca sayat 2 ayat sabab lemah nya. Geus tunggu teh moyoy. Atas gitu. Jadi emang nambah kekuatan, nikalkeun kekuatan kana takwa ka Allah. Ya. Nyabak wae kan jadi pahala kana Al-Qur'an. Kuningalina takep maca auzubillahi minasyaitonirrajim. Sayat 2 ayat mah semangat, pas ka 3 ayat mogok sare. Sakitu geus semaya. Faida akalta maka upama dahar anjeun asiatan dina waktu sore. Ma tadarokta kana perkara anu nyusul anjeun bi kalau neta perkara ma pataka kana perkara anu lapor ieu perkara ka anjeun dohwatan dina waktu isuk-isuk. Pala paidata maka taya paidana fi saumika dina puasa anjeun. Wa qad sakulat jeung nyata berat alaika ka anjeun opo ma'datuka kadut anjeun. Wa ma wi'an wa ma jeung teu aya wi'aun wa wadah abgadu anu leuwih dipika bendu ilallah taala ku Gusti Allah taala min batnin di batang beuteung muliin anu dipinuhan min halalin nyatina kadaharan halal sok sanajan halal bendueun Allah taala masyaallah nya urang meresep nya teh dahar ampun Allah mah bendueun sok sanajan halal nya entak peti mimiti Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar nya khalifah nya daharna teh aya nu kilu sapoe sakali anu saminggu sakali kitu ikan nya ari urang mah sapoe 3 kali mantap pantes we gitu nya ase nya tantakan thariqah puasa teh emang bagusnya jeung naon ngaran teh ngalatih beuteung supaya peurih tadina peurih eta yang jelema bisa berpikir karena pikiran anu positif min halalin sok sanajan halal regenya pakai faida mulia min haramin maka eta kumaha ida mulia upama dipinuhan eta beuteung min haramin tina haram cacak tinu halal we geus kitu maksudna gitu komodi kuno haram beureunan gitu cacak kuno halal ge Allah geus bendueun itu masyaallah tak kurang kudu loba-loba istighfar teh dieu ada urang mah nya pikiran teh nya entu jeung nya entu gitu nya entu kumaha cara hayang dahar nikmat gitu. Lamun baheula mah para ahli sholihin kumaha hayang peurih sina peurih beuteung urang sabalikna hayang ngeunah dahar
Ari solihin baheula masuk sanajan loba kadaharan ge nya kajen teu ngadahar perkara anu ieu we nya perkara anu mantak jadi peurih kana beuteung gitu mendak jauh ka cidajing derajat-derajat anu marulia nya jalma-jalma nu ngalaksanakeun puasa teh sabab urang mah puasana kareng puasa nahan lapar jeung haus wungkul nya malihanankan saur oge nya da isukan ek puasa usian ulah sing pinuh gitu kan urang ayeuna pas buka pinuh di wae nya model gitulah nya puasa urang mah tapi sakitu ge da urang puasa alhamdulillah daripada Faida arabta maka di mana-mana terang anjeun mana saumi kana mana puasa pas taksir maka kudu ngalobakeun anjeun minhu tina eta puasa teh non mastatota salagi kawasa anjeun ya lobakeun salagi urang kawasa mah ya puasa teh amun urang geus teu mampu nya amun urang kersase nya pagawean berat bisa ya urang puasa jigana puasa naon sababna pas taksir minhu teh taksir minhu kan sina ngalobakeun cik Imam Ghazali nya kana urang arti puasa geus nyawa kana artina puasa sok lobakeun cenah puasa amun can apal artina entong meureun kitu kaperih-perih beuteung puasana tadi teh nya wayahna di Ramadan mah nya teu meunang henteu ari nu sunah mah tah lamun geus apal artina eta puasa kitu sok lobakeun fa innahu asasul ibadah wa miftahul qarabat ya puasa ya intina sanyanyana eta saum puasa eta asasul ibadah pondasina atawa dasarna pirang-pirang ibadah wa miftahul qarabati jeung kuncina pirang-pirang kadeuketan jadi deukeut Gusti Allah teh jalma nu puasa mah tong macam-macamnya omonganna oge ijabah nu puasa sakali ngomong lagi jitu ya nu puasa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Allah Ta'ala nya hadis kursi berarti ngadawuh Kanjeng Rasulullah SAW kalau Allah Ta'ala ngadawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti fi hadisin kursi kullu hasanatin bi asri amsalihha nya dina hadis kursi Allah ngadawuh kullu hasanah bi asri amsalihha kullu hasanah ari sakur-sakur kahalusan kahadean bi asri amsalihha eta kalawan 10 bangsana kahalusan ila sab'i mi'atin nepikeun ka 700 dipin 700 dikelan ya jadi kasayan emang eta bisa berkembang karena 10 ya tina 10 bisa berkembang deui nepikeun ka 700 kali lipat ya terkecuali naon ila sauma terkecuali puasa puasa mah jadi loba perkembangan teh daya teh dampak daya positifna cabangna jadi loba tina hasil puasa naon sababna eta redaksina anu statement anu digaris bawahi dina hadis tadi fa innahu li wa ana ajzi bihi kabeh ge kahadean sakabeh kahadean eta bisa nepikeun ka 10 bangsa kalusan nepikeun ka 7 kali lipat terkecuali puasa Gusti nya fa innahu li wa najbihi ari puasa mah eta sanyana puasa eta keur kaula nya jadi teu keur naon-naon emang puasa memang khusus nya karena Allah jeung Allah
nu ngabalasna ana ajibihi kaula nu nek ngabalas lagi langsung gitu. Jadi mun geus bisa puasa memang korobat emang jelema nya. Korobatna deket berarti hatena geus deket ka Gusti Allah. Ya, sabab dimaksud puasa mah iwati deket ya. Iwati ngadeketkeun diri ka Gusti Allah ku jalan puasa. Tapi puasa anu disyari'keun hukum syarat. Anas puasa anu teu disyari'keun mah eta mah teu digelarkeun ku Kanjeng Nabi. Nu digelarkeun ku Kanjeng Nabi mun tadi teh nya yaumul fadilah nya, nu bulanan, nu tahuan, samingguan. Eta nu digelarkeun ku Kanjeng Nabi. Nek dipake mah eta puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung barantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waladi nafsi biadihi la khulufun pamisaimi atyabu indallahi min rihil miski. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waladzi nafsi demi zat anu ruh kaula aya dina kakawasaanana Gusti anu aya dina kakawasaan manten di Kanjeng Nabi la khulufun famisaimi atyabu indallahi min rihil miski. La khulufun yakti ari bauna bahamna jalma anu keur puasa eta cek mantena mah atyabu leuwih seungit nya, leuwih seungit indallahi muh Allah min rihil miski tibatan seungitna minyak kasori mantak rupana ge bau sabab lain jeung jelema adanya. Yaqulullahu ta'ala azza min qailin inama yadaru sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Yaqulu ngadawu sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala azza wa jalla min qailin alatina anu ngadawu innama yadaru pastina ninggalkeun ieu si jalma syahwatahu jalma nu puasa syahwatahu kana syahwatna wa ta'amahu jeung kana kadaharanna jalma nu puasa. Ieu jalma puasa teh kitu ceuk Gusti Allah. Jalma nu puasa, ieu jalma nu ngucap di jalma nu maha agung halatina anu maha ngadawu. Ieu jalma nu puasa mah pasti ninggalkeun syahwatna, ninggalkeun kadaharanana ya. Jeung ninggalkeun inum anu sok diinuman ku manehna min ajli disabab karena arah-arah kaula agung ya. Pasomoli mangkari puasa mah eta li tetep ka aing nu agung gitu. Wa ana ajajibihi jeung ari kaula nu agung ajajibihi eta nu ngabalas kami atau kaula nu agung bihi ka eta jalma nu keur puasa. Eta nya istimewana nu bisa dicatat ya. Jadi langsung Gusti Allah nu mere balasanana gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayanu la yadkhuluhu illa shaimun. Wa qala jeung parantos ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jannati eta tetep kana surga teh babun ari aya panto. Ya pantonya di surga teh aya panto tayu qalu lahu arroyanu anu dingaranan lahu kana eta panto teh arroyanu pintu royan. Teh pintu royan aya lebelan dina eta pintu teh la yadkhuluhu illa shaimun tamual meunang asup moal bisa asup eta kana eta panto illa shaimun terkecuali jalma anu parwasa. Nah, jadi khusus ka jalma-jalma parwasa bisa kakara aya tiket kadinya nya.
fahadal qadru maka ari ieu ukuran min syarahi taati eta martelakeun pirang-pirang taat yakfi nyukupkeun ka anjeun min bidayatil hidayati tina ieu kitab bidayatul hidayah eta saukuranana kitu nya saukuran ieu martelakeun taat nyukupkeun ka anjeun tina ieu kitab teh nya bidayatul hidayah faidah tajata ihtajata maka di mana mika butuh anjeun ila zakati kana zakat wal haji jeung haji au ila mazidin atawa kana tambah-tambah di syarhis salati kana penjelasan salat wasiyami jeung puasa patlubhu maka pek pilarian ku anjeun kana tambah-tambah na nya mimma auradnahu tina perkara anu parantos nyayogikeun atawa nyadiakeun kaula bukan eta perkara fi kitabina ihya'i ulumiddini nya dina kitab kaula ihya ulumuddin pek korehan tah dina kitab ihya ulumuddin di dieu mah kursakieu we penjelasanana kitu nya saur Imam Ghazali tuh teangan bisi kurang keneh mah dina kitab Ihya Ulumuddin ieu mah pan anakna nya anak Ihya Ulumuddin nya bidayah mah sumber referensi gedena mah Imam Ghazali anu terkenal maksud eta kitabnya mentakan terkenal Ihya Ulumuddin nya entah bisi kurang keneh nya tentang sarahna salat sarahna hikmah puasa rek kabukaan hikmah zakat jeung haji panda teh cenah kitab kaula kitab Ihya Ulumuddin jadi kitab Ihya Ulumuddin teh emang karangan Imam Ghazali karya besar beliau nu sangat populer di urang sadayana bikin kalangan santri kalangan kiai mah nya karena kitab eta geus masyhur geus teu aneh lagi. Al-qismu sani di bagian anu kadua eta al-qaulu fi bil ma'asi nyaeta nyarioskeun dina ngajauhan pirang-pirang maksiat ya sada lumayan ya lap-lap jam salapan bagian we heula nya bagian heula setik I'lam anna lil ladina satraina ahaduhuma tarkul manahi wal akharu qalu taati wa tarkul manahi wal asyaddu I'lam kanyaukeun ku anjeunna lid dini sanyanyana eta tetep kana agama syatraini apa syatraini jadi hobar eta ya dua juj dua rupa nya dua rupa tetep kana agama teh dua rupa haduma nu salah sajina tina dua rupa teh dua juz tarkul manahi nyata ninggal pirang-pirang larangan wal akharu jeung ari nu hiji deui fa'lu taati eta migawe pirang-pirang taat nah itulah agama jadi agama dua juz hiji ninggalkeun larangan dua migawe taat cak kitu judulna we unggulnya wa tarkul manahi jeung ninggalkeun pirang-pirang larangan wa ari ninggalkeun larangan eta al asyadu leuwih berat ninggalkeun larangan leuwih berat teuwih aduh tipuh lahnya ari taat gampang-gampang bae ja salat puasa nya emang gampang man ieu tarkul manahi cek Imam Ghazali wal asyaddu nya emang bisa dibuktikan kurang sadayana nya nu ngalaman nya bahwa tarkul manahi ninggalkeun larang mah al asyaddu berat lebih berat tibatan taat salat mah sugan cek paribasana babasaan sombongna 100 rakaat ge oh non ngaran teh disebutna ge wani keneh kitu nya mampu keneh iya ninggalkeun tarkul manahi
ninggalkeun larangan ya duh ya ninggalkeun larangan mah hese berat ninggalkeun larangan nyantak di urang mah jadi STMJ aja fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin fa inna ta'ata maka sanyana pirang-pirang taat eta yaqdiru mampu kawasa 'alaiha kana eta migawe taat kullu ahadin sahabe jalma ge bisa oh ya bisa kana taat mah ta puasa ta salat ini gitu watarku sahawati jeung ari ninggalkeun pirang-pirang kahayang layak diru alaihi nya ninggalkeun kahayang nafsu mah nya watarku syahwati layak diru alaihi illa siddiqun nya eta teu mampueun nya ninggalkeun kana kahayang nafsu mah nya ampun gawe oge layak diru alai illa siddiqun terkecuali jalma-jalma anu baleuneur kabeh ya palidzalika maka kusabab kitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada hawahu al muhajiru ari jalma anu hal-hijrah jeung kanjeng Nabi nya jalma nu hal-hijrah teh eta man hajara su'a nyata jalma anu ninggalkeun jalma eta asua kana kagorengan eta disebutna hijrah tinggalkeun kagorengan saprepek sana sakuat tanaga wah pangberat-berat atunya ninggalkeun kana kagorengan berat pokoknya wal mujahidu jeung ari jalma nu jihad nyaeta man jahada hawahu jalma nu merangan eta si jalma hawahu kana hawa nafsuna ieu si jalma hawa nafsu nu aya dina diri urang sorangan eta berat eta disebutna jihad nya jadi jihad dikanya jahidu man jahada hawahu geus bisa merangan hawa nafsu sorangan nah baru mantapnya hebat aja mah dalam mata dikata geus terkendalikan kitnya sigar tengah lain nafsu nah tapi si nafsuna bisa dikendalikan karena jalan kehadeannya sahwatna bisa dipakai karena jalan kehadean tah eta disebutna jihad jihadul akbar namanya jadi jihadul akbar teh eta cenah ngalawan kafirin jeung perang perjam sapertos zaman Rasul mah eta mah cenahnya disebutna perang jihad sogir tah ieu jihadul kabir mah man jahada hawahu jalma merangan kana urang hawa nafsuna jadi ngadidik sorangan walam annaka inama ta'silah bijawrika wallahu nah lumayan lelah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa